Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sareng simkuring Hasna Cynthia dina warta anu bade kapindakeun nyaeta banjir susulan anu kajantenana di Aceh. Dina minggu kamari, sababaraha daerah di Aceh kakeunaan banjir alasan hujan gede anu turun terus-terusan, cai ngalimpah ka imah warga, jalan raya jeung sawah nepi ka kagiatan masyarakat kaganggu. Loba warga kapaksa ngungsi ka tempat anu leuwih aman pikeun nyingkahan cai banjir. Pamarentah jeung relawan geuwat mere bantuan saperti dahareun, cai bersih jeung ubur-uburan ka korban banjir. Nepi ka ayeuna warga masih beberes lingkungan sarta ngahareupeun cai gancang surut supaya kagiatan sapopoe bisa normal deui. Pamirsa, sakitu bae warta anu tiasa kapihak hapunten diri aya kalepatan sareng kakirangan salami ngadugikeun ieu warta. Wilujeng tepang deui sareng simkuring dina waktos anu sanes. Hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.